Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Mitra-mitra kaum dangu anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai. Sarang sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra. Masih dina judul gara-gara pelet, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi. Dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pasosore, nyatana ka si Asdur anu mana harita nepungan Nyi Fitri eta hanca teh. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos senama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Wilujeng sonten Nyai, ceuk si Asdur bari nyerenge seuri katingalina ku panon Nyi Fitri anu geus teu raku peletna si Aki. Seuri si Asdur estuning matak narik kana ati. Wilujeng sonten Kang Asep. Walon Nyi Fitri bari jeung gugup, pangaruh hate anu dumadakan beut jadi ratug deg-degan, teu puguh rasa samalah jadi samarampa samar pola. Samalah anu biasa sok nyebutna si Asdur oge ku ayeuna mah robah jadi nyebut Kang Asep. Ya puguh atuh si Asdur teh nepi ka beukah irungna. Atena bunga anu taya hinggana sabab geus jelas pisan sikepna Nyi Fitri teu sakara-kara robah jadi hade ka manehna. Nyai hatur punten pami akang ngawagal. Teu sawios Kang, aya mangga atuh linggih. Ceuk Nyi Fitri nita asup ka jero imah. Teu sawios pami akang lebet ka bumi. Tanya si Asdur bari neuteup meuni anteb. Puguh bae jajantung Nyi Fitri nepi ka ratug deg-degan asa ajol-ajolan, nangtungna oge asa teu napak. Nya henteu Kang, mangga kalebat. Hatur nuhun Nyai. Sup Nyi Fitri ka jero imah dituturkeun ku si Asdur. Mangga Kang calik. Nuhun Nyai. Tos kersa nampi kana kadongkapan akang. Walon si Asdur gek diuk dina kursi. Kesakedapnya Kang, bade ngabantu heula cai. Teu kedah Nyai. Sawios tos cekap teu kedah ngarerepot. Si Asdur gancang nyarek ngadenge kitu gek atuh Nyi Fitri diuk bari ngeluk tungkul. Nyai, punten akang teh bade tumaros. Mangga Kang, bade naros naon? Walon Nyi Fitri melong sakedeung geus kitu luk deui tungkul bangun anu era. Kieu Nyai, pamit tadi naha leres salira sumping karorompok akang? Leres Kang, tadi abdi dongkap ka bumi akang disarengan ku Marni.
Mung bae salira akang nuju teu aya. Kitu kasauran ambu teh. Walon Nyi Fitri ngajawab anu sajujurna bahasana meni lemes mata genah kana hate. Teu cara biasana nyaritana sok tegeug teu matak pikaresepeun. Punten Nyai, akang bade tumaros deui. Nah bade aya perjogi naon wireh salira rurumpaheun kersa sumping karorompok. Samali saur pun biang salira Nyai teh nyaurkeun aya keperyogian ka akang. Kumargi kitu ayeuna akang dongkap ka dieu. Wireh hoyong terang nah aya keperyogian naon atuh salira teh. Mangga enggal saurkeun. Ceuk si Asdur bari neuteup seukeut ka Nyi Fitri anu keur diuk hareupeun. Menang pananya kitu sakedap Nyi Fitri kalah ngahuleng. Nyai, enggal saurkeun. Nah aya keperyogian naon ka akang teh. Si Asdur tumanya deui panon teu leupas neuteup ka Nyi Fitri. Kang Asep. Anu salaresna mah kieu Kang. Muhun kumaha enggal atuh saurkeun. Margi akang panasaran. Kieu Kang. Abdi tadi dongkap ka ditu margi hoyong tepang sareng salira akang. Pamimaksan mah abdi teh saja mundut dihapunten ka salira. Wireh sababaraha dinten anu kapang karumaos parantos ngajaheutkeun kana manah akang. Kucariosan anu kasar sareng kirang sae nalika salira ngedalkeun paraosan anu aya dina manah akang. Kumargi kitu sakali deui abdi saja mundut dihapunten ka salira. Ceuk Nyi Fitri harita teu asa-asa ngedalkeun menta di hampura. Sabab dirina rumasa geus nganyerikeun hate ka si Asdur sababaraha poe anu ka tukang. Oh kitu maksud Nyai teh. Laras Kang. Tah kumargi kitu mugia salira akang tiasa ngahapunten kana sagala kalepatan abdi. Abdi teh pami kedah jujur mangaraos kaduhung parantos ngajaheutkeun kana manah salira. Ceuk Nyi Fitri sorana kadenge rada ngageter. Oh perkawis eta menawi teh bade naon salira teh. Kang Asep, Ulan, kumaha salira kersa ngahapunten kana kalepatan abdi? tanya Nyi Fitri bari neuteup. Tina sorot panon jelas kaciri lamun manehna kacida ngaharepkeun meunang pangampura ti si Asdur. Nyai perkawis eta mah tos lah teu kedah diemotan. Margi sagala rupi cariosan salira parantos dihapunten ku akang. Nah leres eta teh Kang. Tanya Nyi Fitri bungah anu taya hinggana ngadenge caritaan kitu ti si Asdur teh. Laras, janten tos teu kedah dicarioskeun deui. Urang anggap bae teu aya kajantenana naon tah kitu Nyai. Ya atuh pami kitu mah hatur nuhun Kang. Walon Nyi Fitri hatena karasa ngemplong. Jep duanana jarempe keur sajongjongan taya anu cacarita. Itu ieu beut kawas anu beak peomongeun. Tapi tekung silih lapok si Asdur miheulaan ngomong. Nyai, pami salajengna kumaha urang teh? Kumaha naon Kang? Muhun perkawis urang duaan. Nyaeta mah atuh teu langkung salira akang. Maksudna, Muhun nya teu langkung akang we eta mah. walon Nyi Fitri bari neuteup. Kumaha pami akang hoyong sasarengan sareng salira Nyai? Nah kinten-kintena bade nampi atanapi keukeuh nampik? Tanya si Asdur nyaritana daria pisan bari malik neuteup ka Nyi Fitri. Kumaha nya? Walon Nyi Fitri bari jeung gugup sedengkeun hate mah atoh ditanya kitu teh sabab ku ayeuna mah manehna bener-bener bogoh ka si Asdur. Alatan pangaruh peletna si Aki jadi otak Nyi Fitri teu bisa mikir kalayan hade. Nyai teu kedah asa-asa. Saena mah enggal bae saurkeun. Nah Nyai teh bade nampi atanapi nampi kana paraosan akang. Si Asdur tumanya deui hate geus teu sabar hayang ngadenge jawaban ti Nyi Fitri. Abdi. Ceuk Nyi Fitri geus rek pok ngajawab. Tapi bareng jeung kitu ngadadak indungna Bi Rum ngagero ti dapur sorana tarik mata kreuwas.
Nyai keur ngobrol jeung saha? Ceuk Birum anu harita kakara balik ti warung. Ngadenge kitunya puguh bae atuh Nyi Fitri jeung si Asdur duanana pating gurubung keur uplek ngobrol asa kagebah. Geura ieu tingali hayam asup ka jero imah ngacak-ngacak hau. Tuh tempo lebu nepi ka patalaya. Nah keur ngobrol jeung saha atuh hideep teh cicing wae di jero. Hayam asup ka imah teu digebah. Ceuk Birum tina sorana kadenge bangun anu keheul. Ngobrol sareng Kang Asep, Mak. Walon Nyi Fitri bari ngareret ka si Asdur. Ngobrol jeung Kang Asep. Nah Asep mana? Tanya Birum anu keur aya di dapurnya terus gura-giru nyampeurkeun ka hareup lantaran hayang ningali semahna. Barang gok Birum kaget ningali si Asdur harita aya di imahna sareta keur ngobrol pahareup-hareup jeung anakna. Oh, aya Jang Asep. Ceuk Birum bari jeung melong ka si Asdur. Sumuhun Bi. Aya kaperyogian naon Ujang? Keur sarurumpaheun dongkap ka dieu. Tanya Birum tina sikepna jelas katingali bangun anu tersep ka si Asdur. Teu aya kaperyogian naon Bi. Da abdi mah mung amengan. Nya atuh ari ukur ulin mah eueuh pasoalan penting. Hadena sok ka ditu geurah popolah Nyai. Bisi bapa hidup kaburu balik can aya deungeunna. Ceuk Birum bari jeung terus ngaleos deui ka tukang teu malire ka si Asdur. Ningali kitu si Asdur teu ngarasa heran. Lantaran geus nyaho lamun indungna Nyi Fitri tangtu tersepeun ka manehna. Da puguh geus katelah jelema baragajul. Kang hapunten abdi bade kapengker heula. Margipun biang miwarang. Mangga Nyai teu sawios, da akang oge bade wangsul. Mung bae kumaha patarosan akang anu tadi? Naha moal diwaler ayeuna? Kieu we atuh Kang. Dinten enjing pasosonten. Tepangan abdi di saung sawah caket walungan palih kaler. Anu aya batu lempar Nyai? Leres Kang. Tah ayeuna mah akang enggal geura mulih. Ceuk Nyi Fitri ngajurungkeun balik. Ya atuh pami kitu mah mangga Nyai. Ayeuna akang permios. Mung bae ulah hilap. Enjing pasosonten urang pendak deui di ditu. Mangga Kang. Walon Nyi Fitri. Sanggeus paheut kitu mah si Asdur harita terus ngaleos dijajabkeun ku Nyi Fitri nepi ka lawang panto. Samalah tuluy diteuteup nepi ka ngilesna pelebah pengkolan. Sedengkeun hatena terus milu nuturkeun ka si Asdur. Kahayang nama embung papisah ngan bae teu bisa majar kumaha. Da puguh sieun ku indungna. Nyai sok buru gawat ka dieu. Birum harita ngageruan sorana bedas bangun anu keheul ka anakna. Sakedap Mak. Walon Nyi Fitri gancang nutupkeun panto. Sanggeus kitu gura-giru nyampeurkeun ka indungna anu harita keur aya di dapur. Aya naon Mak? Cing atuh ulah gogorowokan isin ku batur. Naha make jeung kudu era. Keun wae batur mah masing-masing we mangsa bodo teuing. Ieu Nyai, geus tuluy semah teh. Parantos Mak. Margi seuneun ku emma da geuning meuni kitu judas. Syukur we seuneun mangarah teu datang-datang deui. Mama meuni kitu geuning. Teu kengeng kitu awon mah eta teh. Tembal Nyi Fitri kurang panuju kana sikep jeung caritaan indungna. Teu goreng cek mak mah. Lantaran anu goreng mah lamun hidup dedeketan jeung si Asdur saurang lalaki anu baragajul. Jadi geus ulah rek dideketan lalaki model kitu mah ieu teresep mama. Nya mah ku abdi oge kahartos. Mung bae sanaos urang teresep oge ulah ngatarakeun teuing atuh pami dipayuneun mah. Matak naon pami urang pura-pura. Margi bilih ngajaheutkeun kana manahna. Tembal Nyi Fitri bari melong ka indungna. Teu mama teu bisa pura-pura. Sakali teresep tetep teresep ari sabab naon. Mate hariwang Nyai lamun hidup dedeketan jeung lalaki model kitu bisi matak goreng akibatna. Jeung na deui mama ieu teh jadi ngarasa heran.
Ongkoh cenah Nyai teh teresep ka manehna. Samalah sababaraha poe anu ka tukang nyarita ka emah hidup teh geus nampi ka manehna. Tapi ari ayeuna bet jadi kawas anu bogoh Nyai teh. Da geuning mending ngabelaan ka si Asdur. Cingpok jawab anu bener. Nah bener Nyai teh bogoh ka si Asdur lalaki baragajul? Tanya Bi Rum bari neuteub seukeut ka anakna. Naon ari emak? Bet sok ka mana karep nyarios teh? Lain ka mana karep sok jawab anu bener. Nah Nyai bogoh ka si Asdur. Bi Rum tumanya deui lantaran hayang nyaho kana jawaban anakna. Anteu mah abdi mah teu bogoh. Walon Nyi Fitri ngabohong. Jawaban anu dibikeun papalimpang jeung anu aya dina eusi hatena. Sok padahal ku ayeuna mah manehna teh bogoh, samalah lamun bisa mah harita oge hayang ngejat nuturkeun si Asdur, sok sanajan dibawa ka mana bae oge da puguh pikiranna teh keur teu pati jajag lantaran aya dina pangaruh peletna si Aki anu kacida kuatna. Jadi Nyi Fitri teu pati sadar kana kayaan dirina. Oh jadi Nyai teh teu bogohnya. Henteu mak. Alus atuh lamun kitu mah emak percaya. Tah ayeuna sok ka ditu geuwat geura popolah nyieun deungeunna. Tah bieu emak geus di warung balanja. Prak kadinya geura kokolakeun. Ke emak mah rek cai heula teu kuah tareudang ieu teh hayang mandi ti tadi can kaburu. Ceuk Bi Rum geus kitu mah teu nyarita deui tuluy ngaleos ka pancuran rek mandi. Sanggeus indungna indit gek Nyi Fitri diuk dina jojodog. Nya terus meresan heula lebu anu patalayah dina palupuh. Sabab tadi aya hayam asup ngadon ngacak-ngacak hau. Sabab pantonna teu dipeundeutkeun. Sanggeus rengse dekul atuh mirun seuneu. Satuluyna prak popolah nyadiakeun deungeun keur dahar sore. Mitra kaum dangu cag urang tunda heula Nyi Fitri anu harita keur aya di imahna. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun lalampahan si Asdur. Sabadana manggihan Nyi Fitri di imahna. Si Asdur harita teh terus ngaleos indit lempangna salse. Samalah bari jeung suraseuri sorangan. Paroman biar marah mai bakat ku bunga. Lantaran Nyi Fitri mojang anu nampi ka manehna ayeuna geus robah pamadegana. Da puguh katingali tina sikep caritaan jeung sorot panona. Teu sakara-kara beunang tah ayeuna mah si Fitri teh ku aing. Tetela bener pelet si Aki teh mati. Lantaran ti mimiti poe kamari basa aing amprok jeung manehna. Sikepna geus katingali robah. Anu satadina mah ijideun ayeuna mah moal salah jadi bogoh ka aing. Eug sia kop rasakeun Fitri. Anu matak jadi awewe mah ulah sok gede hulu. Kitu ceuk si Asdur bari jongjon lempang. Dina poe isuk manehna geus ngajangjian ngajak panggih di saung sawah. Ieu teh mangrupa kasempetan anu hade pikeun aing. Ceuk si Asdur sacara teu sadar nepi ka nyakakak seuri sorangan. Sarata terus nyipta-nyipta kajadian poe isukan anu acan karuhan. Teu karasa leumpangna beuki lila teh beuki jauh maju ka belah kulon. Rek ngajugjug ka imahna si Endul. Nya teu kacatur di jalanna urang kocapkeun bae geus anjog kanu dituju. Kaparengan harita si Endul keur aya samalah keur diuk we bari ngalepus udu di tepas imah. Dul, syukur euy keur aya di imah. Nah hadati tadi oge teu ka mana. Bogoh keur ngadagoan akang. Jawab si Endul bari melaong ka si Asdur anu harita geus beuki deukeut. Kalacat atuh unggah ka tepas gek diuk dina koresi. Dul, hasil euy. Naon anu hasil teh Kang? Tanya si Endul bari neuteub tarangna katara kerung. Samemeh ngawalon si Asdur culang cileung sanggeus puguh di dinya eueuh sasahapok ngomong. Dul, dewek geus hasil melet Nyi Fitri euy. Ceuk si Asdur ngomongna rada haharewosan. Kumaha Kang hasil? Heueuh,
Tetela bener pelet si Aki teh mati. Mati kumaha Kang? Cing pok caritakeun. Ieu Dul, ku ayeuna mah sikepna Nyi Fitri teh geus robah ka dewek. Anu satadina ketus ku ayeuna mah jadi bager jeung somea. Nyaritana lemah samalah poe isuk pas sore geus ngajanggian rek panggih di saung sawah belah kaler anu geus deukeut ka walungan teh geuning. Anu aya batu lempar? Heueuh. Tah poe isuk dewek jeung manehna rek panggih di dinya. Ade Kang, panggih sisi walungan mah bisi aya kunti. Alah, piraku aya kunti pas sore si laing mah. Nya teu piraku atuh Kang, lantaran di dinya geus loba kabejakeun cenah sok aya kunti ngangondoma. Wah, si laing mah ceuti meureun anu sok ngangondoma mah lain kunti. Daksar siapa pendul kemana karap nyerita teh. Hehehe. Ceuti pamajikan Mang Adul anu arek nyandung teu jadi teh geuning. Kunaon make teu jadi? Apan kaburu kanyahoan. Samalah harita teh dibebarik beri ngacung-ngacung bedog. Ari Mang Adulna harita teh ngasaukur make kokolor hungkul bari jeung soek deui. Da meureun teu kaburu make baju da harita teh manehna keur ngaringkuk cenah. Ditimpah sirahna ku popongkol. Yeh, ari maneh sia pendul. Sok ka mana karep nyarita teh. Hehehe. Ceuti pamajikan Mang Adul lah. Aeh Kang, saterusna rek kumaha lamun Nyi Fitri geus daekeun ka Akang? Tanya si Endul bari melong ka sobatna. Make jeung kumaha nyarek dilayanan we atuh keur sageulaanan mah. Lantaran dewek kudu bisa ngamangpaatkeun waktu anu teu loba. Apan kakuatan eta pelet dengan saukur 20 hiji poe. Da leuwih ti sakitu mah ceuk si Aki oge cenah bakal laas. Samalah moal henteu Nyi Fitri sikepna bakal balik deui cara samemehna. Lamun geus kitu kumaha Kang? Nya teu kumaha sikepna rek balik deui ka samemehna oge. Teu mata kumaha. Anu penting mah dewek geus laksana mulangkeun ka nyari ka manehna. Tah kitu we pikeun dewek mah. Walon si Asdur bari jeung seuri. Tapi lamun kitu karunya Kang, kade omat ulah dikukumaha. Nah make jeung nyarek ulah dikukumaha. Nya kumaha dewek we atuh urusan eta mah. Rek kitu rek ieu ge si laing teu kudu milu ngatur. Ya heug atuh kumaha Akang bae eta mah. Lamun ayana naon kade ulah mamawa kuring. Sakabeh resiko tanggung ku Akang sorangan. Tembal si Endul bari jeung garo-garo teu ateul. Dina hate leutikna ngarasa hariwang ka Nyi Fitri sok inggis dikukumahakeun ku si Asdur. Nya heuglah, kajen ku dewek ditanggung resikona. Nah rek sabaraha tanggunganeunana cenah. Jeung deui rek naon make jeung kudu mikiran resiko. Soal eta mah kumaha engke bae pendul. Geus lah Dul, ulah nyaritakeun soal eta. Tah ayeuna mending urang nepungan si Careuh ka imahna. Nya susuganan we atuh keur aya. Lamun aya rek naon Kang? Tanya si Endul bari melong. Urang ajak jalan-jalan ku kurilingan, kajeun dewek anu mawa mobilna. Embung Akang supirna mah lantaran palaur ti kusruk. Da kitu geuning seureudeg Akang mah ngajalankeun mobilna teh sologoto. Jadi embung ceun tere paeh wing mamangkaning can kawin. Nya moal atuh pendul. Sanajan sok ngebut oge da dewek mah boga keneh perhitungan. Jadi geus teu kudu hariwang. Nyawa maneh dijamin aman. Nya hayu atuh ari kitu mah. Tapi ke lanan sakedeung. Uring rek bebeja heula ka mah bisi neangan. Walon si Endul jeung duanana bareng narangtung si Endul ngaleos ka jero imah. Rek bebeja heula ka indungna. Tapi tekung si Lila geus balik deui jurut duanana tarurun kaburuan. Saterusna kenceling Arindi terik ngajugjug ka imah baturna anu ngaranna si Careuh. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus anjog kanu dituju. Harita teh kabeneran si Careuh keur aya di imahna. Samalah kakarareng sing ngumbah mobil oplet
anu biasa sok dipake ku manehna. Nya barang nempo si Asdur jeung si Endul daratang, gancang atuh dibagiakeun kalayan somea. Da puguh ka sobat anu geus rada lila teu panggih. Tiluana terus kukek dariuk dina kursi anu aya di teras. Prung ngarobrol meni uplek bari jeung sareuseurean bangun anu galumbira pisan. Tapi tekung si lila tiluana terus narai kana mobil disupiran ku si Asdur. Rek ka mana euy ulin teh? Tanya si Asdur samemeh ngajalankeun mobil nyelang tumanya ka baturna. Urang ka kota we atuh Kang. Walon si Endul anu harita diuk gigireun. Ulah waka ngagoda. Banyak orang ngukuringan we di lemon. Dan nada ngagoda mah. Maneh dan moga him Asdur. Wah, lieur atuh kukurilingan mah. Hadena urang ulin ka mananya? Urang kanina we lah, urang ngadongo. Kadang mak manudak nong teh ngening. Kami ngudak dirinya mah. Oyang yu teh loba dirinya mak. Loba awewenan teu euy. Ni nak munguh we anu lok mak. Samanya mahenol hadang mencong. Ni nyamin mantak benak ninggalin nak oge. Hayu atuh urang kadinya. Ceuk si Asdur nya sanggeus kitu mah gerung mobil dihirupan. Terus dipengkolkeun lalaunan satuluy-na maju ninggalkeun pakarangan. Rek ngajugjug ka tempat paragi panongkrongan barudak ngora anu keur meujeunna resep ulin. Nya sadatangna ka eta tempat. Si Asdur jeung baturna juru tarurun tina mobil, sup ka jero warung terus gukek dariuk dina bangku panjang. Kaayaan di dinya katempo rame kawantu loba barudak ngora anu keur jajan bari ngarobrol jeung baturna. Samalah aya oge anu bari hareureuy sareuseurean gogonjakan. Puguh bae matak betah keur si Asdur mah sabab manehna mah teu betah cicing di imah. Geus kitu prung ngarobrol meni aruplek ngaler ngidul ngulon ngetan sagala dicaritakeun nepi ka poho kana waktu lamun harita teh geus peuting. Nya atuh kirawanci saleureuk kolot. Si Asdur jeung dua sobatna terus baralik ninggalkeun eta tempat. Samalah balikna oge dijajabkeun ku si Careuh nepi ka lemburna. Gancangna carita urang kocapkeun dina poe isukna harita teh pasosore. Sakumaha anu geus dirancanakeun poe kamari, si Asdur geus indit deui maksudna rek nepungan Nyi Fitri di tempat anu geus dijangjikeun. Nyaeta di hiji saung deukeut walungan kaleureun lembur. Nya terus atuh si Asdur lempang rurusuhan mapai-mapai galengan sawah. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu lilana anjog ke tempat anu dituju. Breh katempo Nyi Fitri keur diuk dina batu lempar. Ningali kitu puguh bae atuh si Asdur bunga nya geus teu loba carita. Gancang atuh harita keneh di deuketan. Nyi Fitri ngareret kanu kakara datang. Nyai tos lami ngantosan? Tanya si Asdur bari neuteup. Pamilami pisan mah teu acan. Panginten nembe aya kana setengah jam. Walon Nyi Fitri bari malik neuteup meuni antep nyirikeun kana rupa jeung tangtungan si Asdur anu ceuk nurutkeun ditinggaliana mah asa beuki kasep. Aduh tos setengah jam. Lami atuh pami kitu mah. Hapunten Nyai wereh akang telat dongkap ka dieu teh. Margi tadi aya wagelan sakedik. Teu sawios Kang. Walon Nyi Fitri geus kitu gek si Asdur diuk gigireun. Keur sajongjongan mah itu ieu taya anu cacarita. Duanana kalah ngabaretem panon anteng marelong kawalungan, ngawaskeun gulidagna cai anu herang ngagenyas maju ka hilir. Nyai kumaha patarosan akang anu kamari teh? Nah tos tiasa diwaler? Tanya si Asdur bari panon mah anteng melong kawalungan. Patarosan anu mana Kang? Ih Nyai mah patarosan anu kamari. Piraku hilap deui lamun akang hoyong sasarengan sareng salira anu geulis. Anu teu weleh kapicam-cam siang kalayan wengi. Anu aya dina manah sareng emutan akang teu aya deui mung salira anu janten penutan ati. Kembang soca anu nyangsang dina rasa.
Terus terang bae akang teh teu tiasa saupamina kedah hirup di alam dunia paanggang sareng salira. Ceuk si Asdur nyaritana dari pisan bari neuteup ka Nyi Fitri anu diukigireun. Nah leres eta teh Kang. Tanya Nyi Fitri mimiti kena kurayuana. Ih ari Nyai, nah teu percanten kana cariosan akang. Nya pamisalira teu percanten mah mangga bae beulah dada akang yeuh supados kauninga naon anu aya di lebet manah akang. Ah Akang mah nya kedah kumaha tuh ngabeulahna. Da pamohalan Janten Nyai teh teu percanten keneh kana cariosan akang. nya pamisa jujurna mah abdi teh kirang percanten. Margi sadayana oge parantos seueur anu terang. Pami Akang teh buaya darat, mata karanjang, samalatos seueur istri anu janten korban tina rayuan Akang. Leres Nyai dina hal eta mah ku akang oge moal diangles. Mung ti sasaret ayeuna sareng saterasna. Saupami salira kersa nampi ka akang, akang janji saja satiasa tuh ka salira Nyai. Margi cinta anu diraoskeun ku akang ka salira benten sareng cinta akang ka mojang anu liana. Tah kitu janten salira Nyai teu kedah ngaraos cangcaya. Ceuk si Asdur nyaritana beuki daria ngaluarkeun rayuan cinta anu geus biasa sok diucapkeun ku manehna ka satiap mojang anu dipikahayangna. Nah laras eta teh Kang. Nyai, saur akang oge teu kedah cangcaya. Cinta akang ka Nyai sanes mung saheureuyeun, tapi ieu mah cinta sajati anu suci kaluar tina ati sanubari. Walon si Asdur nyaritana teu euleum-euleum. Sok padahal caritaan anu harita kaluar tina biwirna. Estu ningkat sida papalimpang jeung anu aya dina jero hatena. Kang Asep, saupami leres kitu mah abdi saja nampi kana paraosan Akang. Margi abdi oge ku ayeuna mah ngaraoskeun paraosan anu sami sareng salira. Nah laras eta kasauran teh Nyai? Tanya si Asdur bari teu leupas neuteub. Leres Kang. Samali abdi oge ku ayeuna mah rupina teu tiasa saupamina kedah paanggang sareng salira Akang. Salawasna abdi teh hoyong caket sareng Akang. Samali abdi oge cinta ka Akang. Ceuk Nyi Fitri geus teu asa-asa ngedalkeun anu aya dina jero eusi hatena. Ngadenge caritan gitunya puguh si Asdur bunga anu taya hinggana. Samalah lamun henteu mah surak, lantaran manehna geus hasil menangkeun hate Nyi Fitri. Sok sanajan bisa kitu oge alatan akibat pelet anu dipentangkeun ku si Aki anu bisa mangaruhan kana pikir, hate, jiwa jeung raga Nyi Fitri. Nepi ka anu satadina nampik ayeuna mah jadi daek narima kana eta cinta si Asdur, sok sanajan tangtu moalana. Nyai, hatur nuhun. Salira tos kersa nampi kana kacinta Akang. Ceuk si Asdur gap kana leungeun Nyi Fitri. Terus diceklan meni pageuh kitu teh bari jeung anteng silih teuteup bari imut. Kang Asep, pami salajengna kedah kumaha? Margi abdi teh tos teu tiasa pami kedah patebi sareng salira Akang. Sami Akang oge Nyai. Rupina tos moal tiasa tebih ti salira. Tah kumargi kitu kumaha atuh pami hubungan urang teh urang resmikeun saenggalna. Supados jongjon sarta urang teh baris tiasa bebas sasarengan, boh siang boh wengi moal aya anu janten halangan. Kumaha pami kitu? Mangga Kang, abdi mah satuju teu langkung Akang. Samalih lamun tiasa abdi mah hoyong saenggalna Kang. Mung baik kumaha carana? Ceuk Nyi Fitri, aneh hatena geus teu sabar hayang buru-buru ngahiji jeung si Asdur. Sareta hayang bisa bebas babarengan kaditu kadieu bari taya panghalang. Nya carana mah gampang Akang bade nyarios ka pun bapa sareng pun biang ngeunaan hubungan urang duaan. Tapi samulihna salira Nyai oge kitu enggal nyarios ka sepuh Nyai.
wartoskeun pami urang duaan hoyong ngahiji laki rabi ngawangun rumah tangga. Tak kitu carana mah. Ceuk si Asdur bari neuteup ngadenge caritan kitu sakedapan Nyi Fitri ngahuleng. Da puguh keur manehna mah teu gampang nyarita kitu teh. Komo deui sipatna ngadadak anu geus tangtu indungna jeung bapana. Komo deui sipatna ngadadak anu geus tangtu indung jeung bapana bakal kaget. Samalah kawas Nabi Rum anu jadi indungna moal bisa narima kana pamaksudan Nyi Fitri anu hayang ngahiji laki rabi ngawangun rumah tangga jeung si Asdur. Tapuguh atuh teresepeun. Tah kumaha pami kitu Nyai? Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.